Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Robun Gopur nu maha ngatur di handap miwah di luhur, mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat, nu teu berat kana salat, nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadule ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, bapak camat sarta nu ngawakilan, bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Tah sebenarnya ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang nempo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu, di dieu teh aya Pak Ustad, aya Pak Kiai, aya Pak MUI, tangtu we rutinan ge osok. Tah ibu teh sebenarnya geus boga ilmu. Ibu ai ngomongkeun batur dosa geus apaleun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa geus nyahoeun. Ai pedit dosa, panas ku milik batur dosa, ngaheab ku harta batur dosa, geuleuh cua ngewa ka batur dosa. Naha atuh geus apal, naha teu eureun. Tah simpulkeun ku bapa, teu sakabeh jalma boga ilmu apal cara migawe ilmu. Teu sakabeh jalma cicing dina agama tapi apal cara migawe agama. Pancek agama teu meunang pasea, tapi naha loba keneh poe ayeuna jelema pasea atas nama agama. Agama nu mana nu nita pasea? Well, teangan saayat, teangan hadisna, teangan kitabna yen agama kudu pasea jeung batur. Eueuh Pak, tapi naha sakapeung urang pasea, naha nu sok dibabawa bet agama, padahal mah nafsu we. Jalma nu boga ilmu ge can tangtu apal cara migawe ilmu. Matak ari ilmu teh kudu dicicingkeun. Di mana cicingna ilmu? Hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Lamun jalma apal ilmu karek na jasad, tempatna dina sirah, otak ngaranna. Matak rata-rata jalma nu karek apal kana ilmu mah hayangna babadu. Pan karek dina sirah itu salah, ieu lain. Babadu gue asa aing pang nyana, asa aing pang alusna, asa aing pang pinterna. Wajar sabab ilmu karek samet sirahna. Matak hayangna teh dugar dagor we. Ngan lamun ilmu geus cicing dina hate, maka ieu jalma bakal era ku ilmu sorangan. Ibu apal bab tahajud? Apal, tapi pan ditempot dina kicep kieu mah kicep baru ki hees. Tuh pan jadi era apal bab tahajud migawe henteu. Tuh geuning ilmu teh teu kudu molototan batur. Urang ge nu apal cantang tu milampah. Matak mun ilmu geus dina hate, leuwih luhur ilmuna, leuwih era ku dirina. Jecing da nu kieu mah ngajina ge ngaji hese. Ibu apal ka salaki teu meunang haok polotot? Apa? Ngan merek ieu mah lamun duit leutik teh popolotot.
Urang teh beuki era ku ilmu teh Pak, nama kejeng era geuning urang teh apal ilmu tapi can katempo gawena tina eta ilmu. Kabeh oge arapal bahasa alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, samet sirah jeung samet bibir. Coba atuh asupkeun kana hate sadaya puji kagungan Allah, berarti ngomong alhamdulillah teh kudu geus leungit sifat dina hate asa kapuji hayang katangar ku batur, da puji mah nu Gusti. Apaan ieu mah alhamdulillah dibaca boga kongkorong ge leumpang dongko. Gelang teh digibrig-gibrig nepi ka mabay nepi ka dieu kuat-kuat jeung hese sasalaman hayu urang pangausad. Berarti ieu teh ngaranna ongkoh alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hate bet hayang dipuji pedah urang boga harta padahal tungtung hirup mah sarua nu beunghar jeung nu sangsara ge boehna mah warna bodas. Alhamdulillah teh boga harti sadaya puji kagungan Allah artina urang tong sok hayang kapuji ku batur. Nyumbang ka masjid 5 juta nyumput dina bahasa hamba Allah panyata jelema ikhlas aipek teh pan diumumkeun ku DKM ngahaturkeun ribu nuhun ka hamba Allah anu parantos nyumbang 5 juta meureun teu kuateun disebut hamba Allah jug nangtung hadirin abdi hamba Allah teh nyumput ria dina sebut hamba Allah dek gelo mah gelo sakalian ieu teh leungit tina alhamdulillah. Kadua alhamdulillah teh alat pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah bati duren gede alhamdulillah boga motor alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah baju gonta-ganti alhamdulillah tapi naha bet hayang BLT kudu sadar diri lamun jadi jelema beunghar tugasna kudu mere lain hayang dibere ieu mah nu baleunghar menang BLT teu hideng teteh. Kudu sadar diri jelema beunghar mah kudu mere lain dibere imah geus boga sawah geus boga duit teu susah bati duren gede baju gonta-ganti dahar 3 kali tapi naha datang ka desa nah kades pan aing teh jadi pendukung kuat teu mere BLT jelema beunghar mah kudu mere lain hayang menang BLT matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT balik bawa deui duit ka desa urang bikeun ka yatim urang bikeun ka miskin tah eta kakara beunghar nu sabenerna lain keprok eudeup moal da balik ti dieu ge palebah bebeja ka salaki bakal dicarekan menang naon bieu pengajian ceukna gerhana urang mah rumasa beunghar kamari menang BLT urang bikeun yuk ka fakir miskin kumaha ceuk salaki ibu ustad kitu mah tong didenge. Jadi ieu mah kuring mah alhamdulillah teh hayang katempo gawena ulah sakadar dina biwirna. Bener? Datang bantuan ke nu miskin ngaraku jadi jelema miskin. Datang bantuan ke pedagang kecil ngaraku jadi pedagang kecil. Kahayang teh kahayang aya bantuan ke nu gelo da. Sugan we ngaraku jadi jelema edan. Saban manusia nu hayang dibere lain hayang mere artina sangsara dina hirupna matak urang mah kudu boga ngaji kana diri ngaca kana awak imah pageuh baju euteuh dahar seubeuh kendaraan aya kongkorong kabeuli barang dahar teu susah menang BLT tolak keun bae data emak mapek bae des bisi hese ngarobah mah ngan wayahna pangmikeunkeun kasih miskin pangmikeunkeun kasih yatim tah eta kakara alhamdulillah katempo dina wujudna. Sugan we ku ceramah kieu masalah ladar jelema pedit teh tuh sababongan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun sadaya puji kagungan Allah berarti Allah teh nyiptakeun makhluk anu kudu ku urang dipuji ulah deuk ngahina makhluk Allah da urang mah teu bisa nyieun malah mandar ibu teh lalajuan makhluk Allah teh lain hinaeun lain pujieun kabeh ge bapa muji kana sampe heueuh artina teh muji kana sampe teh lain hartina ieu sampe kuat bepleng gede lain tapi muji sampe teh teuk-teukan tangkal sampe sok pelakeun diburuan beas beak opieun eueuh sampe bakal muji ka bapa da bapa muji ka sampe nulungan beteung urang udah urang nulungan eta sampe
kabeh puji ta Bapak resep kana cau melak atuh ieu mah ai kana cau resep aya nu aya kadang-kadang cau dibabad eta teh karek boga rasa can boga rumasa kunaon alam ayeuna ruksak bongan urang cicing di alam ngeunah tapi can bersyukur karena alam eta nu sabenerna kahartos puji sararea ge sok kudu dipuji sampe puji cau puji bolu puji kabeh puji da Allah nyiptakeun makhluk teh keur pujieun kakara disebut alhamdulillah pan bisa kabeh ge dina sirah ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah aya tugas saenggeus ngomong subhanallah hate kudu bersih dan nu diomongkeunana ge maha suci Gusti lamun dina bibir ngomong subhanallah ari hate kotor boro-boro ku batur awak sorangan ge can bisa migawe eta subhanallah hate bersihan tong geuleuh tong jewa tong ngewa tong rujit tong ijid tah subhanallah teh ieu mah dina bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu dina bibir subhanallah batur meuli motor si eta ngadon muntaber dina bibir subhanallah batur nyeun imah si eta ka rumah sakit sakedeung deui ibu dina bibir subhanallah batur meuli mobil da modar harita keneh berarti subhanallah teh karek samat sirahna can asup kana eusi hate nu sabenerna lamun bener urang baroga subhanallah geuleuh rujit cua ngewa panasan ulah aya bongan dina bibir ngaku Allah nu maha suci kudu rada era ari ka Allah nyebut maha suci tapi hate kalotor bae aduh geunaheun ieu ceramah loba nu ungeuk sepuh oleh ditu cek urang oge nya matak hakikat hirup teh atuh di mana ilmu teh dina sirah karek apal dina hate geus eudek migawe dina rasa mah geus katempo cahayana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung tak ieu nu dipayun ieu teh tuangeun ngan ku sabab tuangeun dipayunan ku jalma nu tos wareg akhirna cau ge diantep coba lamun ieu cau dibikeun kadinya samenit beak samenit bakal beak nago gue cau teta tadi teu dituang nah geus wareg tapi lamun ieu cau dibikeun kanu keur lapar dirontok samenit ludes jeung cangkang-cangkangna artina urang teh ngarasakeun kana nyeri batur teu geunahna batur ripuhna batur sehingga lamun jelema geus boga rasa bakal katempo susahna jelema sehingga muncul tina diri hayang mantuan eta jelema tah ieu teh beungeut-beungeut lapar ieu teh jigana teh hoyong ngemil jigana teh hayang ngemilnya tah ibu ge kudu bisa maca Kasim kuring sok baca kurasa baca hayang naon ieu kuring hayang duren sabab kuring mah adalah Bandung mah tempatna tiis melak duren ge hese jadi ayeuna kabeneran ku Allah diizinan ka dieu gede hate ieu teh jigana mekel sanek oh sanek teh naon oh jenis kadu sanek oh da teu pokona naon we nu penting kadu nupang alusna baca kurasa gerasa lamun pamajikan buat baeud jamedat jamedud tong dibaca ku panon Pak dibaca ku panon mah jadi pi omongeun kunaon ai maneh baeud wae pasti jawabanana ku sia pi omongeun baca kurasa boa aya kasalahan awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan kosong beasna geura toong dompet gegeletekan ngan 10.000 geura toong wedakna geus dekok geura toong lipstikna geus dicokelan ku bilik kurasa mah ternyata batur baeud ka urang teh lain kudu nanya kunaon baeud tapi tanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka batur baeud ka urang itu rasa aya teu nu boga ilmu nepi ka dinya anger we nya eueuh rasana teh
komo lamun ilmu geus ngawujud, lamun ilmu geus ngawujud caang ilmu teh al ilmu nur, ilmu jadi cahaya. Panon ilmu ngawujudna panon moal ngarendahkeun batur, ilmu ngawujudna ceuli moal resep gosip, ilmu cicingna bibir moal ngocobrot kasalahan kagorengan batur hampura ngareret ka dieu teh pan ieu pelakuna. Ilmu ayana leungeun hayang mere, ilmu ayana suku hayang ngalengkah bener, ilmu ayana hate geus moal panas baranan. Sanajan si eta cepat teu capetang Qur'ana, teu capetang hadisna, teu apal kana kitabna, tapi perilaku geus saperti kitu, berarti ilmu geus ngawujud dina dirina sebagai cahaya nu sanyana. Well, da ieu mah nu garableg ilmu ge bibirna teh anger kana nyokelan kagorengan batur. Laras batak diomongkeun oge. Matak tong legeg urang lamun dititipan ilmu, saban-saban manusia dititipan ilmu maka kudu gawe ku ilmu eta. Saban-saban jalma dititipan harta maka kudu ibadah ku eta harta. Pan Allah teh mere tuh nu sangsara tah yatim tah miskin di dieu alhamdulillah dikersakeun aya pakades bager. Yatim digunukeun sadesa santunan geuning tadi leres Bu. Tak eta teh pamimpin nyontoan ibu jeung bapak, ulah dikeprokan, ulah sebatas dilalajuan, hebat euy pakades urang mah bisa santunan, lain kades nu hebat maneh kudu nyonto. Amal batur lain kudu dipuji, tapi pagawean batur kudu dituturkeun ku urang, sabab yatim lain tugas kades, miskin lain tugas kades, jompo ge lain tugas kades. Kabeh manusia nu boga harta, yatim tulungan, miskin bantuan, jompo pangomeankeun imahna, tah di dinya ibadah nu sabenerna. Nah nu tukang mah teu keprok boa ya. Sok ilmu teh kudu ngawujud. Ulah nepi ka cek bahasa kolot mah ulah ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi, ulah nyeduh ka langit da sok lamokot kana diri, mending oge ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana na awak urang nu sabenerna. Kade ulah geuleuh ka Firaun ternyata sifatna aya di urang. Geuleuh ka Firaun rujit naha musuh Islam, mun aya Firaun kadek ternyata sifat nama aya di ibu. Pan Firaun teh makhluk Allah nupang sombong-sombongna, tah ibu osok sombong. Heuh ning etah ari geuleuh ka Firaun ai sombongna dikukut. Ulah jauh-jauh teuing ngomong Firaun nu di Mesir Pak. Sabab Firaun boga sifat kasombongan, loba poe ayeuna jalma-jalma nu caricing dina sifat kasombongan naon beda jeung si itu. Tuh karek heuh bener cenah. Ibu ge geuleuh ka Abu Lahab, sadil ka Abu Lahab, rujit ka Abu Lahab, nepi ka kuburan di Mekah dibaledogan ku umat Islam, nepi ka gunung eta batu saking kurujitna ka Abu Lahab. Tapi kade Abu Lahab anu hese dielehkeun, lain Abu Lahab itu da geus eueuh ti dunya. Tah sifat Abu Lahab nu aya dina diri naon sok ngadu domba batur. Hareupeun ibu ngomongkeun batur, eueuh ibu jadi sasaran diomongkeun. Nu kitu teh Abu Lahab ce. Keprok pan rumasa. Lol deui Abu Jahal. Kabeh umat Islam geuleuh ka Abu Jahal. Kade sifat Abu Jahal sok ayana awak urang. Abu Jahal teh sok gede wadul, ngawadul weh. Sok. Jujur, oh sok ibu ngawadul. Gening eta bikangna Abu Jahal. Nya cek kuring oge Pak. Tong ngajugjug nu jauh neang nu anggang. Capek kudu leos ka Mesir hayang panggih jeung Firaun mah. Mun ibu hayang panggih jeung Firaun, gerak teangan di awak urang. Mun boga sifat sombong, sebenarnya urang keur jadi bebengok si eta. Matak unggal poe urang teu kudu perang jeung batur, perang mah jeung awak sorangan. Cinta ka Nabi Muhammad, cinta tah naon buktina? Aing mah keheul atuh da. Cinta ka Nabi Muhammad, cinta naon buktina?
eta nu cinta yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, salat kaberangan, batur barang penta tara mere, aya nu diomongkeun bibir cinta ka nabi tapi nah jadi si korun. Ceuk urang ge bibir jeung hate teh jauhnya. Nya matak nyebut munafik ulah ka batur, nyebut kafir ulah ka batur, nyebut murtad ulah ka batur. Kade kafir, murtad jeung munafik tah na awak urang. Ai jelema munafik teh alus omongan tapi goreng prilakuna. Era tah ieu ge nana gerhana. Mangkaning rumah sawe Pak Ustad. Mun nerangkeun sedekah teh beberebetan abdi. Sedekah, sedekah, sedekah. Keur yatim, keur miskin. Kumaha lamun Pak Kades gede kawani. Sae ceramah teh kudu kitu. Kudu nyaah ka fakir miskin. Tak aya nama punten amplop moal dibikeun. Cing teh naha ceuk salira kudunya ka fakir miskin urang bagikeun ka fakir miskin nu aya di dieu. Kumaha ceuk kuring sok ngantong ulem sakali-kali deui. Ternyata munafik lain dibatur, Pak. Bener, Bu? Era jadi penceramah teh era. Nah, kamu munafikin teh lain ka batur lain. Matak batur munafik kuring mah teu geuleuh. Batur kafir kuring mah teu ngewa. Sabab kafir jeung munafik sakapeung pagaliwota dina awak masing-masing. Ai kafir naon? Kafir teh kupur, ai kupur naon? Cocok. Apan bapak ge osoh kacocokan jejebir teh. Ngong adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ujug ingkik ka masjid. Heuh eta ceuli kacocokan. Kupur eta. Kaharti ya. Matak nu ngaran kupur teh mun panon geus teu bisa nempo, mun ceuli geus teu bisa ngadengi, mun bibir geus teu bisa ngomong, mun suku geus teu bisa ngalengkah. Mun suku teu bisa ngalengkah kana bener, hayangna teh kana salah. Mun panon geus teu hayang nempo kana bereun, mun panon geus teu bisa nempo kana kasusah batur, kana sangsarana batur, mikiran diri sorangan we hirup teh, boga usaha teh eukeur diri, tara pernah malire ka batur. Tah panon teh keur cicing dina kakupuran, kacocokan ku hijab. Naon hijabna? Ego asa diri kurang jeung kurang. Ceuli geus teu bisa ngadenge ilmu batur, berarti lamun ceuli geus teu bisa ngadenge ilmu batur, diri geus ngarasa sampurna dina kailmuan. Cocok teteh, ai cocok teh naon? Heuh kupur teh eta. Aduh, tah geuning duren datang. Nohon. Nohon dipangusulkeun. Ieu tah nu panggedena pahala mah ieu. Sok atuh rek ngusulkeun naon deui atuh sok. Tuh cocok Pak, ai kupur teh cocok. Jang kunaon cai saat kacocokan Pak. Bongkar atuh cocokna. Kakara cai bakal ngagolocor, cai ngocor lantaran cocokna geus dilaan. Kunaon agama hese pisan ditampa ku hate urang. Kunaon ilmu Allah hese ditampa ku awak urang. Bongan dina hatena aya cocok anu can bisa dilaan. Sedengkeun eta mah teu kudu dilaan ku batur, teu kudu dilaan ku nu sejen, geralaan cocok-cocok hate urang ku diri urang sorangan. Bener? Berat Pak bab kupur-kupur ka batur teh. Matak ulah ngajul bentang ku asiwung da moal nepi, ulah nyeduh ka langit dalam mokot kana diri. Meningge ayeuna mah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca Anas can datang, Iqra mah geus datang. Al-Falaq can datang, Iqra mah geus datang. Surat-surat nu lain can datang, Iqra mah geus datang. Iqra. Ceuk Nabi, Gusti, naon nu kudu dibaca? Iqra gera baca. Naon nu kudu dibaca? Iqra gera baca. Naon nu kudu dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca perkara nu diciptakeun ku kami kalayan mamawa make asma Allah. Tah maca teh kudu ku asma Allah, ulah ku asma jabatan, ulah ku asma duit, ulah ku asma harta, ulah ku asma kakayaan. Lamun dibaca ku asma kakayaan, jelema miskin bakal dihina lantaran urang beunghar. Lamun dibaca ku jabatan, ieu rakyat dianggap leutik lantaran urang boga jabatan. Lamun dibaca ku kapiralan, ieu teh leutik sabab ieu anu viral. Hayu atuh urang baca ku asma Allah. Ari asma Allah mamacana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ku asma Allah 88 asma Allah. Kurumuy jelema miskin baca ku urang ku asma Allah, aing pisan kudu melaan ieu si miskin. Wani ngahina moal.
nama kejeng tewani apan ku asma Allah dibacana Rohman Rohim jadinya kanu miskin jadi hayang mela anu yatim hayang nulungan jelema butuh tuh asma lamun ibu nempuh nu miskin gaul jadi embung ungah jadi tara da eta atuh sekat ku saragam da situ mah teu kebedag saragam pan kade cenah ulah bareng jeung urang saragamna benten atuh si itu terjadi teu pengajian teu gablek saragam tah itu kadul teu ngaji teh lain teu hayang eta atuh aya batas ku saragam aing mah beri peureum da yeun megat ge di jalan atuh kahartos ibu anjing wae anjing baca ku asma anjing dijieun ku Allah bener heuh baca ku asma lamun dibaca ku nafsu bakal loba kajadian kiai gelut jeung anjing eta bapak kiai deka masjid aya anjing ngagasir diudag nyokot popongkol di baledog ari anjing pinter los ngelok kumaha ceuk tatangga aduh pak kiai nuju gelut jeung anjing kumaha ceuk kiai jihad aing mah amok meureun tak kiai teh datang ka nu miara anjing lak-lak dasar dicarekan mengok teu balik anjing dikukut tong kitu kade ieu bacana ku asma ulah ku nafsu palebah mana dibaca ku asma kalamot ku bibir anjing mah bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi nyeri hatena jelema nu ngukut anjing lak-lak dasar bebeakan ku bapa dicarekan cai lautan keur nyeuseuna demi Allah nepi ka kiamat bakal nyerieun eusi hatena lantaran bapa nyarekan leuwih ti anjing lain huhu pan ibu nu sok kitu teh jadi lamun dek disimpulkan pak lamun dibaca ku asma Allah lain ku asma diri lain ku asma kaaya lain ku asma jabatan bacana ku asma kabeh ku asma Allah ampura sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur nya dibaca ku asma mah anjing ge jadi hebat ieu mah sidik anjing lapareun kurah koreh di baledog ceuk anjing teh aing teu boga akal tak pernah maledog si eta nah ari si eta teu boga rasa kasakadang kaanjingan lapareun budug can keur nyusuan rasa urang asup ka anjing rasa duh ieu anjing meureun lapar cing atuh boga dahareun teh alungkeun komo nepi ka dipusprit mah ulah da teu kudu dipaehan ku ibu engke ge paeh sorangan asma sabab Allah nyiptakeun sakabeh makhluk di alam dunia baca ku asma Allah ku sifat welas ku sifat asih bener baca deui ku ibu teh hayam sing era ibu ku hayam ibu teh gelis di make up heuh di wedak nya make parfum jelas tapi hayam jorok biak dikarep tapi eueuh hayam anu teu manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin teu kotokna eueur aduk atau tulangna pan ieu kaum seblak teh hayam eueuh nu teu manfaat gelis ibu gelis di parfum di wedak oke lipstiknya coba enjing-enjing ngenog karungan dagangkeun ka pasar demi Allah eta pasar ditutup ibu oge baca ku asma sagala rupa perkara nu dijieun ku Allah gera baca ku asma Allah teri apa teri lauk leutik bangke teri sakilo 40.000 engke deui mah lamun aya nu maot renengkeun jeung teri moal aya harga 1.000 perak acan padahal manusia kasep gelis boga akal baju alus tempo teri eleh manusia ku teri matak naon urang disombongkeun ceuk naon ku teri wae keong alah salah ladarnya pan ai ceramah teh kudu nepi kana alam sadar lain ngahauk wae teuing ku teri wae geus eleh heuh pokona wel bangke teri 40.000
dituang ku ibu maut dikubur 7 poe bongkar tinggal tulangna renyut bilatung loba dihanapna cacing matak manusia teh dikubur teh naon diparabkeun kana cacing tanu matak wayahna panggih jeung teri teri mulia maneh ngan dibacana kudu ku asma namaruk lain ayat Quran eta Iqra bismi rabbika geura baca sagala rupa nu dijadikeun ku kami Iqra bismi rabbika kalayan nyebut asmana kami heueuh maca teh kudu ku asma Allah pamajikan ngamuk Pak Bapak balik ti dieu ngadat siama da mantok pangrijan teh ukur mawa bauna we duren teh teu ngagubuk matak wayahna Pak marawa bisi pamajikan ngamuk seungit duren ka aing teu ngagubuk da kitu goblok salaki geus teu bogoh mah ka aing pokona piaraleun deh nyarekanana teh Pak MUI pijengkeulun da aing teh baheula mah dijodohkeun jeung anak ustad der jadi jeung nu petot jiga maneh pokona nu pika nyerieun geura baca ku asma geura baca ku asma nah anu ngomong teh pamajikan bapak lain pamajikan bapak mah hiji nu beuteungna jadi singkayoan kadua miara budak opat daekeun diajak sangsara ridoeun anu baheula make baju oge teu gonta-ganti geunaheun tapi eta balik pengajian ti rasa pira kadatina kadu hampura Pak lain pamajikan bapak baca surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kekecewisan dina dadana lamun ti golongan manusia berarti tatangga lamun lain manusia berarti teu golongan jin anu kaancikan sifat iblis bapak kudu seukeut wah ieu lain pamajikan aing iblis gigireunana bapak ngalawan iblis lain ku ayat Quran da ngadon apaleun lain dicarekan kalah kabeuki ngamek sok pestakan sudah percaya cing atuh mah para sidik kita balik pengajian pira kadu wae wah ku aing hakan lalaki gitu mah beuki ngamuk Pak ngalawan iblis muku tawadu atos enjing bapak bade ka kades bade nyungkeun tos sebab kadu mah atosnya urang ngagahleuh anger keneh hayang ayeuna wayahna cabut duit pa 5 juta set iblis langsung ngejat atos tah aya acis 5 juta jug sasebeuna di ditu eta iblis juga gajleng langsung nangkep ka bapak lain tadi oh wah iblis harita ternyata boro-boro manusia iblis Pak kabita ku duit mah asal bapak bener geus wawuh jeung iblis asal bapak geus nyaho sifatna iblis bapak bakal bisa ngelehkeun babengok iblis di mana cicingna dina nafsu jeung amarah matak paingan cek para ulama amarah ulah di awah nafsu ulah digugu sabab amarah lawamah mutmainah pek geura cicing dina alam mutmainah alam tenang matak nyengareupan pamajikan galak sing tenang ieu asa meunang nya dibaca ku asma amanya tak ieu tak kuring maca nu acu koneng ieu dagang teu payu baca ku asma kunaon dihareup hayang dipangmayarkeun teh nya urang ge nyaho tuh saberiji eta kopi seueur keneh karek 4 gelas sagelas sabaraha 5.000 heuh atuh aduh tuh dibaca ku asma aing menjadi lapur 100.000 kaduhung ceramah ieu aing mah nya atas kaduhung ceramah ieu aing mah da bae ibu mah teu apalnya abdi masihan 100-nya engke digantian ku kades bakal leuwih da pak kades ge nempok ku asma atuh aduh aing mah aralo ya tah ieu bapak TNI jeung polisi ulah dibaca ku jabatanana da dibaca ku jabatan mah ibu sieun ditewak sieun dihoak urang baca ku asma maung polisi teh maung TNI teh maung alat negara newakan penjahat iya tapi punten balik ti dia datang ka imah dihoak ku pamajikan purungku di mana dia ngawal Ustaz Nana langsung kata bapak TNI jeung polisi atos baca aku asma
sedengkeun asma Allah seberiji 80. Awak bapak baca ku asma sok wujud ki dembah empak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah babu babu ba babu ba empang pang dembah embong pak tung ting 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 ting bang ti embong pak tung ting ting tung ti babu babu ba babu ba ba moal aya qasidah panghadena ieu tanpa latihan tapi aya nu nabeuh daripada qasidah ibu habban we latihan Agustus kitu ditabeuh. Baca ku asma awak ibu Allah nyiptakeun panon ngan can nempo mana budak orok boga panon can nempo nyiptakeun ceuli can ngadenge nyiptakeun bibir can ngomong nyiptakeun sirah can aya ilmuan ciptakeun hate can aya kahayang bener orok matak lucu orok apa eueuh huntu seuri lucu coba nini eueuh huntu seuri muringkak bak orok barang dahar tempo eueuh huntuan gagayem kuat lucu aki-aki ngadar sukro lain lucu kalah kaongkek atuh da entapan huntu kateleg sukro keluar. Baca ku asma eta orok boga panon can nempo boga ceuli can ngadenge boga bibir can ngomong boga sirah can aya ilmuan boga hate can aya kahayang matak nu ngaran orok mah can aya kahayang fitroh tah urang ge geura cicing dina alam fitroh panon tong dipake nempo ceuli tong dipake ngadenge suku tong dipake ngalengkah bibir tong sok dipake ngomong kali-kali mah urang teh ngempego budeg teu bisa nempo tah fitroh teh Pak budeg pego teu bisa ngomong pego teu bisa ngomong karena kagoreng patutan batur leuwih hade cembe ceuli teu bisa ngadenge karena kagorengan batur leuwih hade dicocokan panon teu bisa nempo karena kesalahan batur leuwih hade api-api lolong suku teu bisa ngalengkah karena jalan salah tah fitroh ibarat budak heuh teh kaharti aing meunang hate lapur 100 betul ya da eta kaduhung atuh da kaduhung ceramah kieu atuh da eta ku nempo ku asma atuh Pak aduh bener cing teh yo moal nempo ku asma moal nya Pak panon ku Allah teh dibere basoro panempo ceuli dibere sam'a pangdenge bibir dibere kalam pangucap sirah dibere ilmu jadi nyaho hate dibere kahayang bisa lempang ka ditu ka dieu melaan kahayang tah hate geus boga kahayang panon geus bisa nempo ceuli geus bisa ngadenge bibir geus bisa ngomong tinggal haya ari haya teh hirup tah di mana tempatna hirup mun panon panempo mun ceuli pangdenge mun sirah ilmu mun hate kahayang tinggal haya hirup ai hirup di mana boro-boro wawuh ka Allah geuning urang mikiran hirup urang di mana ge teu nyaraho tempatna di mana ari hirup Bu di dunya nya hepek deuk ngarang mepek di mana Bapak hirup kuring hirup di mana eta hirup ting dong keung dong batu ting dong keung ibu nempo kunaon nempo ibu ngadenge kunaon ngadenge ibu ngomong kunaon ngomong ibu mikir kunaon mikir ibu aya kahayang di mana kahayang ibu hirup di mana di dunya tuh dina dada tah lamun ibu geus nyaho ilmu kahirupan sabarna hirup di mana tempatna dina napas bisi bapak teu percaya sok silih bekem 10 menit pae matak bapak lamun aya nu maot punten ieu curug diantelkeun kana panon lain kana dada lain andai kata Pak Kades pingsan wah geus tuluy naha geus tidak bernapas jadi napa ai hirup teh dina napas matak urang perlu diajar torekat tah ceuk ilmu torekat tiap napas adalah zikir lamun jelema tiap napas dikir tong keung poe ayeuna maot
tong keung isuk pagi tu maut, tong keung poe ayeuna keur maut naha napas keur berzikir datang ka Allah dina kayaan keur berzikir bakal cicing dina alam kalanggengan senang dunia senang akhirat nu paling paur lamun dikir geus poho keur ngomongkeun batur keur judang jeding dicabut nyawana engke ditanya man rebuka saha maneh moal teh bubuk ta ibu-ibu didagor ku beusina kita bapak keur popolotot kas pamajikan teu balik teu ecreuk kepret ku aing maot man rebuka naon maneh sabab dikir alat pikeun katenangan hate ala bidzikrillahi tatmainul qulub ari dikir teh alat keur nenangkeun hate matak jelema amarah geus moal aya nafsu geus moal aya naha teu weleh tenang nyengareupan hirup ari tenang teh cicing dina alam tumarima narimakeun we tong kasih nira bulu panon geus ponok tampak pan tenang kucap kiceup teh hampang ibu da ieu mah teu narima asa kurang pamere Allah teh dieluk-eluk atuh kaluhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup pan eta teh ngarerepot diri balik ti dieu maroa motor gelebug angin badag atuh bulu panon nilep duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon Pak bener Pak aduh aing mah jijing ulah kasigeng omat ya ti orok nepi ka kolot aya teu halis manyangan nah atuh kaum ibu-ibu nepi ka asa teu sampurna lamun teu nguruk halis teh jijing tong kasigong jijing heula kerok halis ganti ku patlot dilempeng-lempeng geuning matak deuk pangajian teh heubeul da eta atuh keur miara si bebongok eta balik ti dieu ieu hujan pang keung-keungna halis palsu ku hujan matak balik ka imah pasea jeung salaki leungit hiji awak genut bae cirina alus parab jeung disenangkeun ku salaki bener heuh kudu kumaha ibu geus tong dirobah nikmati nu penting sehat ieu mah dipoto nyara ngeyeng sing teh kunaon ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing boro-boro langsing urang wae nu kaseredekeun eungap atuh kieukeun dipoto teh gedekeun beteung teh nah da pamere ti Allah lain mah kela cenah urang ratakeun capek Pak capek genut bae derengdeng ilit kasih si jalan aya 20 jelema nyieun komunitas olahraga meuli pakaian saragam kahanapna rok ponok kaluhur yukensi bujal kaciri bujur monoyot tuh dua maka jeung aya senam subang di sisi jalan nah hanana gerana apa pernah lalajo malah ditanya ibu ai senam kieu ngarah naon hoyong langsing nah da salakin mah ngek heuh boga penyakit TBC cing teh kunaon abah boga penyakit TBC kieu cenajang ari pamajikan teh dicarek ngadon ngalawan ai teh dicarek abah teh jadi dayus heuh da eta teh kamaksiatan awakna katempo batur dengekeun yo ari kahayang abah mah cenah senam teh dinu tertutup ulah aya lalaki ulah aya nu nempo heuh da abah teh salakina teu ridho lamun awak pamajikan di tempo batur bener teu Pak kadenge lain ulah pek bae di tempat tertutup di jalan di eta geuning kamera make TikTok di atuh urang teh api-api eureun meuli rokok carita memang olahragakan masyarakat lain mengoratkan gitu patut bener na teu sieun Cisarua geus longsor na teu sieun Aceh geus banjir kunaon eta ku awewe anu rudet kanu jadi salakina denge eta
adi mah di kieu-kieu we kurang teh ibu-ibu ayo pek dek senama di imah jeung salaki lain di jalan pamageteun ulah ibu-ibu ulemna atuh ustadah ai urang kudu nyindiran bapak-bapak maknya sejenis silih siniran gerasok baca ku asma aduh pak lamun dibaca ku asma ari asma Allah teh 80 leuweung baca ku asma kudu ngajaga leuweung ngarah teu banjir naha Rohman Rohim sok jeung leuweung teh kudu silih pikanyaa jaga alamna jaga sasatoanana melak bawang bakal leungit hileudna pan aya manuk lol jelema ngaruksak manuk diarala atuh bawang beak ku hileud nya bener ya bongan hirupna teu ku asma mata hirup mepek geura caricing jeung asma Allah Iqra bismi rabbika ngaji jeung urang mah tara luhur Pak nu kitu wae moal tamat asli tuh geus sajam ada hayang gerang geusan teh hayang gerang ngopi kadu deui ieu teh eta karek bis karek Iqra bismi rabbika karek sakitu nerangkeun teh gera baca ieu alam ku asma Allah ye nana gerhana baca ku asma ayat teu merek pi ustadeun ceuk panon ibu gera baca ku asmana kumaha ceuk Allah nalika kami nyieun perkara moal aya nu mampu ngahalangan kana eta perkara nalika nana gerhana kudu jadi penceramah 1000 jelema moal sanggup ngahalangan kuring ulah jadi penceramah nalika 1000 jelema ulah nyarek ka pakades ulah jadi kades tapi ceuk Allah kudu jadi maka nu 1000 ngadon gering pikir mikiran pakades jadi matak hirup ku asma mah moal aya panas hate kana kamajuan batur ieu mah batur meuli kongkorong dibaca lain ku asma dibaca ku nafsu jadi panas manehna ge ngamuk ka salaki meuli kongkorong ternyata salakina pinter teu boga duit meuli kongkorong tina lajada ladang COD atuh sabulan teh peang keur ngabebenyokeun nyieun susuratan gampang ka RT we sogo ku 10.000 lah fotokopi we surat nu batur urang dek umroh urang dek haji gara sok baca ku asma ret tatangga anu teu dahar ret aya jompo teu boga imah ret aya yatim nu hayangeun sakola ceuk diri aing ibadah haji 75 juta nepi ka era init ka ditu sedengkeun ieu yatim hayang sakola teu kebiayaan ieu miskin teu boga imah itu jompo cicing na hanapeun jembatan da moal tulus ibadah haji naha rasa pake bener Bu aya nu kitu apa ndek ini ka ditu teh ka mana ka tanah suci ari judulna teh tanah suci heueuh lamun Arab disebut tanah suci Mekah disebut tanah suci maka balik ti ditu ge kudu cicing dina alam kasucian ieu mah ari init ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok komo haji-haji kedul ka masjid mah eta mah tanah liat eueuh nepi ka liat si eta mah ka masjid komo haji anu sok baeud wae mah eta mah tanah kuburan mah komo balik ti haji ngadon pasea jeung dulur ta eta mah haji warisan deuk cicing dina alam kasucian teh hese matak sabenerna lain itu tanah suci tapi sabenerna mah geura sucikeun ieu hate deuk cicing di tanah mana bae ge jadi suci eta tanah lantaran disingarepan ku kasucian eusi hate bener aduh lila ieu ceramah teh nya bener warga pakades bener sok we cenah can magrib baca ku asma urang lapar haus hayang duren baca lain egois teuing hirup teh ukur hayang seubeuh sorangan ari urang sok bararaca ku asma atuh Mak, naon teh? Hoyong gadis, mung. Nah, kuring make jeung ngomong mung, urang mah niatna panceg ceramah lain deuk neangan jodoh, lain. Deuk ceramah karena Allah. Sanajan ku ibu diasong-asong gadis sudi. Eta mah bab jodoh mah lain urusan jeung ceramah engke.
pan kudu lempeng karena tujuan bener Bu. Pak Kades baheula dicoblos ku rakyat jadi kades lempeng karena tujuan. Mana tujuan anak hayang nyaah ka rakyat, nyaah ka yatim, nyaah ka miskin. Buktina tadi tiap tahun tiap bulan Pak Kades ka yatim teh. Tiap bulan yatim kabere, tiap bulan miskin kabantu. Ngan sabalikna nu beunghar menang BLT mah teuing kunaon sia eta mah. Keur ngabuktikeun Pak Kades nyaah ka rakyat seperti itu. Padahal nu ngaran pamimpin mah mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana. Urang rakyat Pak, rakyat. Ha, oke. Lamun poe ieu aya mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana. Mun poe ieu aya mau urang mah rakyat, urang baralikeun antep maung cenah gelut jeung Kades. Urang mah yakin sanajan Pak Kades sarjana kudu gelut jeung maung teu sakola, urang yakin Pak Kades eleh ku maung padahal maung teu sakola. Urang mah rakyat teu kudu nyengeurepan maung. Ari maung teh galak, maung teh belang, maung teh sihungan. Nah maung eta lain. Tapi nu disebut maung adalah ayana dina awak Pak Kades sorangan. Maung teh aya di Pak Kades sorangan. Pan ngaran maung mah kitu, raja na hutan. Bener? Matak jadi pamimpin teh ulah sok ngaraja datan parayat moal jadi raja. Elehkeun maung teh Kades, maung nu dina awak teh elehkeun, ai maung teh rajana hutan. Jadi pamimpin teh ulah otoriter, ulah ngaraja, ulah tanpa rakyat pamimpin lain sasaha, tanpa rakyat Prabowo lain sasaha, tanpa rakyat Pak Deddy Mulyadi lain sasaha, tanpa rakyat Bupati Subang lain sasaha. Matak punten kanu jadi pejabat balik deui kana kahayang rakyat, gera wawuh kana kasusah rakyat, gera nyaho kana kabingung rakyat. Elehkeun ta maung dina awak teh elehkeun. Aing mah ceramah kieu sieun teu meunang duren aing mah. Kudu dielehkeun eta maung teh. Sabab maung teh adalah rajana leuweung. Heueuh jadi pamimpin ulah sok ngaraja, tanpa rakyat urang moal jadi. Matak cekolot baheula pamimpin nu alus teh budak angon. Aduh, tina ngelehkeun maung jadi budak angon geus. Ai budak angon muning badag sepuh ditungtun ku budak angon, eta muning nuturkeun ka budak angon. Naha sabab budak angon ngarti kana kahayang muning. Mun lapar diparaban, lamun panas diiuhkeun, lamun capeun diistirahatkeun. Itulah budak angon kumaha memperlakukan muning. Paingan muning nurut ka budak angon, budak angon ngarti kana kahayang muning. Rakyat ge odok nurut ka pamarentah, ngan pamarentah kudu ngarti kana kahayang rakyatna atuh. Wuh. Ayo mah ceramah kieu teh jeung sieun deui. Bener. Undang-undang teh ulah sabatas ditulis, kedaulatan ada di tangan rakyat. Geus bosan rakyat dibobodo ku undang-undang eta teh. Demi rakyat, pret. Paribasa mensejahterakan rakyat. Waduh. Manehna mah batuk saeutik ge berobat ke Singapura. Coba rakyat boga BPJS ke loba ditolak ke rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan. Betul. Eta teh sebenarnya dendam tinu tadi. Dendam tina nu beunghar menang BLT. Tapi kuring yakin Pak Kades masih liwangi. Sok Pak Kades masih liwangi. Ari silim atak Pak Deddy Mulyadi lamun pidato sok make kembang dina mic-nya. Bapak pernah ngitung teh eta melati nu aya di Pak Deddy. Salapan melati dirangkai. Salapan disebut ai melati teh seungit. Artinya pemimpin mah kudu bisa nyengitan rakyat. Tempo Pak Deddy tukang beca bere duit, nu sangsara bere duit, nu teu boga imah pangnyeunkeun seungit jeung kadar eta teu kabantu kabeh. Heuh da Pak Deddy teh lain sagala-galana. Make jeung tukang kopi deuk indit ka Pak Deddy deh. Entong bisi nyeri hate di ditu teh loba teuing. Keun urang mah atuh tepung aya milikeun bae, atuh henteu tepung tong ngandalkeun Pak Deddy. Da Pak Deddy teh lain aloh. Heupan aya we tinana gerhana kita ieu teh Deddy kadua ieu teh. Matak bejana Pak Deddy hayang R1 jiga nama ieu R2.
ngan wayah nangaran kudu diganti sabab Indonesia mah dikuasai ku Jawa Noto Nogoro no teh Soekarno to teh Soeharto Joko Widodo oh Pak Bambang Yudhoyono oh Pak Prabowo oh Pak bere Megawati telila Pak bere B.J. Habibie tehebel Pak bere Gus Dur telila matak Pak Deddy Mulyadi lamun hayang jadi presiden kudu robah ngaran jadi do mall bejakeun ku aing tingali iya tah desa iya nyebut dodo mall yodo tah atuh iya nana gerhana kudu robah ngaran jadi nono kitu kana ngahina mah kitu tapi hampura teu kudu ganti ngaran sabab urang Sunda mah filosofina kieu pek kuring ngelehan sapanjang maneh mampu pek Jawa lamun mampu mah pingpin ieu nagara lamun mampu ngan lamun geus teu mampu lambaikan tangan bikeun bendera putih maka urang Sunda bakal tampil heling ku aing maka masuklah Bapak lain Bapak Ibu mah Udin ujung Bapak aing tak ieu mah bapana Aep tak ieu mah Bapak mana Unang mau kujung Bapak aing Bapak Ibu mah Udin Aep Unang jadi Bapak aing mah itu kaharti orang Sunda keren ya Pak tah matak pada diteh mau juk bejakeun juk bae da teh sieun mau ai maung teh filosofi Sunda mak jeung ung ai mak teh manusa ung teh unggul manusa unggul ho mau matak Siliwangina aya di kades ieu bisa percaya urang tanya basa Pak Kades nyalon kamari teh Pak Kades teh nyalon saberiji calonna 8 menyalon berapa teuing 4 murun piraku 8 tuh hese 5 percaya da batasna 5 nya Bu oke ieu nu hadir warga Pak Kades kabeh Pak abdi nanya basa Pak Kades nyalon nah kabeh nu datang nyalok ka Pak Kades kabeh teu cirian des tuh EJ 2 3 4 5 genep 20 golongan eta ge tak ieu geuna kursi boha nah Pak Kades teu pilih bulu nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring inilah ngaranna Siliwangi dek silih sengitan jeung rakyat dek nyoblos kuring geus jadi mah anger kuring sebagai pamimpin araranjeun kabehanan tah lamun urang moal sanggup jadi kades ream otak Pak Kades pidato tara heubeul nah dewe panitia ngamplopan atuh Pak Kades sambutan sajam moal anu ngamplopan sugan punten we cenah Pak Kades ieu mah amplop tila sambutan eueuh tah lamun urang mah rada heubeul teh da wajar atuh matak dipikir-pikir daripada jadi kades asa talung jadi penceramah ya Pak sok baca ku asma Iqra bismi rabbikal ladzi ibu keung ku oray sieun ku oray heuh naha atuh sieun sifat bet ayana awak ai sifat oray ganti kulit ngan ngaran anger oray teh ganti kulit ngan ngaran anger oray pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis ganti waktu ganti tempat nu kitu mah oray ari hate teu ganti-ganti oray geunah di dieu disebut oray teh babaraha katakan tah ieu ge jiga nama jaluna oray tiung ganti baju ganti majelis ganti penceramah ganti pertanyakeun hate ganti teu lamun teu rudet anger pasea osok pedit anger keneh panasan anger keneh pangajian anger keneh eta ngaji can asup kana rasa eta mah karek disebut ngaji prek can ngaji rim ieu tah ngaji prek teh kitu calik kitu alright leuweung ditungguan ku bagong aya leuweung ngaruksak aya bagong ngaruksak leuweung ditungguan ku monyet aya monyet ngaruksak leuweung oray nungguan leuweung aya orang yang ngerusak leuweung kamananya jurusan urang ngomong bagong cicing di leuweung aya leuweung rusak ku bagong oray cicing di leuweung aya teu leuweung rusak ku oray
monyet cicing di leuweung aya teu monyet karusak leuweung na ari leuweung rusakna kunaon ibu nu ngomongnya ku manusa heueuh jirimna manusa wujudna manusa ngan punten sifatna leuwih ti bagong matak lamun aya pejabat karusak leuweung bagong kuring make ayat ulaika kal an'am balduhum adol lamun manusia geus teu make akal pikiran naon beda jeung sato. Ibu apal tempat wisata? Aduh Audi mah survei membuktikan di tempat wisata barudak ngora ayeuna barobogohan di tukangan batu gede urang api-api we ngaliwat dari pependelengan kita cing teh nah itu juga urang Subang cek abdi teh iya batu badag nyumput itu laut da cek hate kuring kumaha lamun keur maksiat itu cai laut bahe nya lala jowe ka kandang doma urang teh doma dikencarkeun ku abah da resep doma abdi mah doma rangaek moal menta tenang we doma adu nih resep Pak gaduh sabari 5 mah aya bah cing teh cenah anakan doma teh cenah sok cekelan bikangna kumaneh seret cenah jaluna kumaneh diseret-seret gua berarti jaluna eta doma dititah kawin hareupeun urang jeung bapak daekeun dilalajuan ku abdi jeung pun bapak cing teh kitu geuning carana nyieun anak teh keur ngomongkeun doma kade geus we hamil we eta doma teh ngajuru mere untung teh ka kuring Bandungan poe ayeuna matak eueuh doma kena ku aid padahal gonta-ganti pasangan eta doma teh Pak wah doma maka jeung boga penyakit aid ternyata Jawa Barat poe ayeuna 30% anak SMA jeung anak perguruan tinggi hampura kuring ge beja cek pembuka data Jawa Barat ulah dianggap aman tina penyakit aid 35% Jawa Barat kaancam para pemudana jeung para mahasiswa nonoman ngora ku penyakit aid artina penyakit sipilis penyakit gegetret dina bebengok etana berobatna lain di Jawa Barat nah sieun kapanggih era geus berobat teh ka Singapura bawa di Subang ge aya cek saha 30% penyakit aid asup Jawa Barat lewat saha lewat golongan pemuda-pemuda nah ibu mah teu mungkin bergaul bebas teu mungkin ibu mah setia terhadap pasangan tapi ngaran-ngaran Pak barudak ngora keur meujeuhna beulek kesenteng begerna aduh ya Allah di tempat wisata ge nana gerhana pernah mangihan aya calanana iya ku aing mah dicower we bebaskeun kana karung nya maksudnya dek digibring-gibring tapi baheula aya teu aid aya pasantren gede baheula aya masjid badag baheula loba teu penceramah baheula aya Quran nu katalar tapi penyakit di mana-mana nah aya cahaya ilmu dina dirina poe ayeuna ustad loba masjid naker nu ceramah loba nah atuh ayeuna loba pisan penyakitna jawabanna ti Allah langit hayang ancur bumi hayang ancur laut hayang bahe angin hayang datang puting beliung gempa hayang terjadi kunaon hiji Pak penyebab perkara eta kamaksiatan geus meraja lela aduh matak wayahna papagahan budak ibu wayahnanya ulah bangga boga budak teh alhamdulillah cenah pun anak mah 2 minggu di Pangandaran teu wih-wih reuneuh lain alhamdulillah reuneuh borana leung lamun dikawin dina henteu pan cilaka 12 ibunya atuh kumaha cenah lamun dicanak ku amengna ku ustadna sarua meng ieu ge sarua dina bibirna agama hatena mah ulah wara percaya peda ka ustad ulah bae cenah sok we budak mama babak entong ibu entong sarua jeung atuh mere lauk ka ucing atuh sabab kuring apal nafsu kuring kan bapak ge apalnya karena nafsu bapak apaleun kabeh ge arapeuleun karena nafsuna petak nu kitu teh pegatkeun potong-potong ulah dumeh ka ustad mangga we nyangakeun Pak Ustad budak makkop hayang dihanca meureun ulah matak di dieu ta tugas ti para ustad tugas ti para nu aya di KUA penyuluhan agama pernikahan harus terjadi dengan catatan ini gitu nya
ta'aruf heula ngomong heula ka indung bapana ulah coba-coba ulin dinu poek bisi asup angin mata kuring satuju ka Dul Sumang lagu-lagu Dul Sumang menyiniran wungkul tapi abdi mah satuju eta lagu Dul Sumang nya teuing da teu nyaho atuh teu nyaho nyanyi Dul Sumang ayo teu bisa jeung geus ngesang titah nyanyi riweuh Pak nyanyi ngarah menang niatna ge geus lain geus ngesang urangna Pak canek teh naon duren cadek atau duren gitu da teu ngarti cadek mah tuh cane cane teh duren duren mah duren we ngarana maklum orang Bandung teu nyaho tah supaya nyaho asupkeun kana dus iya supaya abdi nyaho jadi abdi mah boloho kana bab duren mah teu nyaho cade anta apa tangke balik teh dieu meunang dina dus iya jadi wawuh engke teh iya cade teh ari kitu mah eueuh kene anger teu nyaho matak sok anu teu nyaho teh bere nyaho ngan kudu bukti tah ieu contona kitu atuh ieu otak ku cerdasna leres bapak petilu jika petilu jasna petiga nya bener kan bae sok teu naon eta PDI teh bareureum kitu tah bodoh teuing dek purtai partena naon kitu terserah bu sok bararaca KBG ku Pak nerangkeun rajaban mah umum teuing pek nyangakeun ka Pak Ustad Pak Kyai da kuring mah pasti moal kabahas ieu menerangkeun tina Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq demi Allah Pak teu kacape ku waktu mangga nyangakeun da Asmaul Husna teh aya 88 cenah bejana Asmaul Husna teh aya Ar-Razzaq teh maha pemberi maka tugas Ar-Razzaq teh bikeun kana awak urang lamun Allah boga maha pemberi maka urang kudu daek barang bere ka saha ka yatim ka miskin nalika urang daek barang bere ka pakin miskin nalika urang babari mere duit ka batur maka Allah ge babari mere duit ka awak urang nalika urang barang bere ka batur maka Allah ge sanggupeun barang bere ka urang kunaon urang seuseut ekonomi da urang mah seuseut barang bere ka baturna ngeuk pan rumasa ya kunaon Pak Kades beunghar loba barang bere ka baturna kunaon di dieu aya nu beunghar teuing sadar teu nyaho di dieu aya nu beunghar loba barang bere ka baturna ka asup ayeuna ge anu boga perusahaan duren bakal beuki beunghar sabab geus sadareun bakal mere ka dieu nalika urang barang bere ka batur maka Allah nu bakal ngagantianana jadi mun kuring ayeuna meunang duren tenang Allah nu bakal gantianana demi Allah tah bari abdi ge cantang tu dituang ku abdi balik ti dieu panggih jeung nu ngarona ti mana tad engke teh balikna teh ke jam 12 peuting ti Subang awan-awan eta seungit-seungit pan kadu mah bisa capekeun Pak teu bisa diputus teu bisa disumputkeun beda jeung cau cing teh eta cek maneh seungit naon kadu hayang cenah ngasaan tuh cek bapa mah kadu teh keur kuring padahal kanyataan begitu mah dibikeun ka nu ngarona matak sing loba ngarah abdi nuang nu ngarona ge nuang alah eta budak keprok ngartieun sok bararaca kabehana ku sifat asma Allah sabab ayat pertama wahyu pertama datang ka Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun kalau nyebut asma Allah asma pangeran anjeun khalaq perkara nu dijadikeun baca awak ibu geus maca awak ibu baca Quran geus maca Quran bebaskeun deui kana awak ibu ulah maca Quran tapi teu bisa maca awak akhirna geus pinter maca Quran teu bisa maca awakna Quran bakal dipake alat pikeun ngahina jeung ngaledek batur teu sadar urang ge bacaeun ku Quran eta sorangan bener Bu bab rajab mah pek weh nyangakeun iraha deui lah moal kawaktuan moal ream naon da kadu geus meunang duit geus meunang teu kudu Ibu wilujeng mulih urang tutup ku doa lain ku nyanyi urang tutup ku doa yen urang teh hayang tepung jeung bulan Ramadan Allahumma barik
fi rajaba wa sa'bana wa baligna wa hasil maqasida. Nah, 3 kali. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya wa baligna wa has. Mugia Allah ngadugikeun umur urang kana bulan Ramadan. Kahiji aya bulan Rajab teh bab salat keur mupus dosa urang. Kadua aya deui Pak bulan puasa teh keur alat mupus dosa urang. Rumasa urang maloba dosa jeung doraka, matak hayang tepung jeung bulan Ramadan teh hayang dipupus dosa. Niatan ti ayeuna urang deuk ngajalankeun ibadah puasa anu mampu jeung sanggup. Ngan lamun anu gaduh panyakit lambung tong ti ayeuna ngahakanan mih geura sok. Lain mah kalah dijieun alasan teuing. Ti ayeuna we seblak jeung mih lada ongkoh ngarahke teu puasa rada gelo kitu patut. Sing jaga atuh kajang mata kita abdi ge ngajaga patuangan Pak asli ku kadu aduh dijaga sabab kadu mah sehat bergizi teu mata kembung alhamdulillah tah kantana nu kadua cau ongkoh tah eta teh keur ngajaga. Lamun kopi palingan teu payu menyebabkan lambung kopi masak engke deui mah dagangna dagang kadu. Pek bae we katang. Bu sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.